Ngaku umat Rasul tapi teu wau jeung Rasul, ngaku umat Nabi Muhammad tapi banyak umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Gara-gara TV jeung handphone, umat Islam lebih kenal artis daripada kenal Nabi. Ibu-ibu nanya hokene kasih A daripada kasih Dina Ali. Bapak-bapak nanya hokene kasih Andin daripada kasih Ti Khadijah. Nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad, nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada ka Sena Usman, nyaho kene ka Ayu Ting Ting daripada ka Siti Maria Kiptia, nyaho kene ka Dewi Persik daripada ka Siti Aisyah, Tasya nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Husain. Betul? Betul? Kalau kiai itu percaya, kita buktikan malam hari ini. Iya orang suka mana nyaho kene ka artis apa ka Nabi? Saya tanya, jawab yang kompak. Ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? 7 mah anak Mang Mamad sia. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah 7. Aya baraha? Genep 7. Tilu mah anak Bapak Sia. Tilu 7 genep tilu 2 11. Emang anak Nabi rek main bola sih ya? Anak Nabi 11 sekaliannya 12 jeung wasit hiji. Udah kacau. Coba saya tanya, jawab yang semangat. Ari anak Ahmad Dhani ti Simaya aya baraha? Aya 3. Hiji A, 2 L, 3 cuy sia nyaho nu kitu. Ditanya anak Nabi Muhammad anu 7, anu genep, anu 5, anu 2, anu 11. Ditanya anak Ahmad Dhani apal kabeh. Udahlah, malam hari ini saya ceramah sederhana saja, Pak. Tong jero-jero teuing. Nu penting mah ai ceramah mah balik ti dia aya asar, aya bekas, aya ilmu. Ilmu dari saya, Rasulullah malam hari ini hadir, Pak. Setiap tempat dibacakan maulidnya Nabi, setiap tempat dibacakan maulidnya Nabi, maka khofat malaikatuh, malaikat datang mengelilingi tempat ini dan Rasulullah hadir. Bangga Rasul lamun orang dia apaleun anak-anakna. Geus lah penting ieu mah urang dia balik ti dieu nyaho anak Nabi. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Yuk orang jawab babarengan. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya sing tarik be bangga Kanjeng Rasul. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya orang hitung hiji Siti Ruk. Eta saya nyebut Rukmini sia. Anak Nabi Rukmini. Emang anak Nabi orang Baros. Hiji Siti Ruqoy. Jawab yang keras. Hiji Siti Ruqoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Qadir cenah sia. Masih eta pang tarikna pang salahna. Muni pede Qadir. Balikan dia hiji Siti Ruqoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Genep Abdu. Ayah hiji di anak Nabi ngarana Ibrahim, tapi Ibrahim lahirnya bukan dari Siti Khadijah. Ibrahim lahirnya dari seorang perempuan istri Rasul yang cantik jelita, pemberian Raja Muqawqis dari Mesir, namanya Siti Maria Kiptiyah. Coba ku aing dites deui. Lahir Kangjeng Nabi menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi. Coba ku aing ditanya, ari wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal baraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Senin. Waktu naon? Ayo barang-barang supaya apal. Wafatnya Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik 12 Rabiul. Poe sen. Waktu duha. Uhur. So tahu sih itu.
pang tarikna pang salana balikan ya gara-gara saya jadi gagal yang ceramah. Wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul poesen waktu dikuburkeun malam Reb. Jadi Kangjeng Nabi dikuburkeun malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Catat umatnya tidak akan lebih dari itu. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe deui. Cicing tong mana-mana. Ma 2 poe deui. Nini ngadeg-deg. Nyakal aing ngaji panghareupna. Di umur aing jadi 2 poe. Ma 2 poe deui. Pokona emak 2 poe deui bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui ini. Ini bukti bahwa kita ngaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda dengan dang dulu Pak, budak letik teh umur 3 tahun lain wauh jeung Nabi geus wauh jeung Allah. Di masjid, di madrasah, di imah budak letik baheula mas gogorowokan Allah wujud kidambako moho lil kia moho niat kudrot 4 tahun geus wauh jeung malaikat budak baheula mah Jibril Mikail Munkar Raqib. Umur 5 tahun baheula mah geus wauh jeung Nabi. Saya dulu umur 5 tahun sebelum maghrib geus asup ka masjid nyekelemik kadenge salembur. Makanya kalian anak-anakku yang saya cintai, kalau kalian ingin membahagiakan orang tua teu kudu riweuh memeh maghrib setengah genep asup ke masjid nyekelemik baca sholawat sina kadengieun sakampung, orang tua kalian pasti bangga. Betul. Saya dulu umur 6 tahun Pak asup ke masjid nyekelemik Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Ab Ibuna Siti A dilahirkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal Bu tanggal kadua April bulan Mase tanggal ke-20 anak-anak sekarang apal Pak tapi lagamna beda nama Habib Syekh ngarang sebuah syairan menggema seluruh Indonesia. Saya bangga dan saya turut bergembira anak-anak wauh deui jeung para nabi. Rohatil at ya rutas do pilaya lil maulidi wabare memaani amadi wabare Memaani Ahmadi pilaya. Yang hafal keluarkan suaranya. Abdullah, Aminah, Abdulmu, Abu Thalib pamannya Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh, terus dikasih subuh, oh penuh. Makanya peringatan maulid pun tujuannya supaya kenal dengan Nabi. Kemana aja?
Kamana? Oh kiih mangga sok mangga aing asa kakarak jadi mau balik pabelit jeung nu kiih gitu ulah lompat cek aing oge ngaji teh make pempes ya udah supaya acaranya tertib acaranya khusyuk nggak ada yang jalan-jalan udah Pak acara kita skor dulu ayo orang kiih babarengan di mana kiih nat gara-gara kiih aing jadi poho di ngaji. Tujuannya peringatan Maulid untuk mengingat Kangjeng Nabi. Timbul pertanyaan dari masyarakat yang ada di Sukamana, Pak Ustadz tolong jawab. Naon sababna si kudu ngayakeun muludan? Apa sebabnya si kudu memperingati Maulid? Naon dalilna si kudu ngabungakeun Kangjeng Nabi? Tolong catat. Saya mencintai Rasul, saya membahagiakan Rasul, dan saya cinta kepada Rasul. Saya tidak perlu dalil karena Rasul pun mencintai umat tanpa syarat. Rasul nyinta umat teu kudu make syarat, manya urang rek cinta ke Rasul kudu make dalil. Tapi ada dalil mutlak kenapa orang memperingati Maulid. Lihat hadis qudsi. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Moal dijieun langit, moal dijieun bumi, moal dijieun surga, moal dijieun neraka, moal dijieun jin, moal dijieun manusia, moal dijieun sate, moal dijieun sato, moal dijieun soto. Seandainya Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Ayana langit karena ayah Nabi Muhammad. Adanya bumi karena adanya Nabi. Ayana surga jeung neraka karena adanya Nabi. Ayana malaikat, ayana manusia dan seluruh alam semesta serta makhluk-makhluk Allah karena Allah akan menciptakan baginda Nabi. 2000 tahun kasep dengekeun. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah terpangpang di aras Allah nama Muhammad ngarendeng jeung lapan Allah. Salah satu bukti bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur baginda Nabi besar Muhammad. Eta nur Kangjeng Nabi dipinahkeun kana tarang Nabi Adam. Allah berfirman ka malaikat, ya malaikat isjudu li Adama, hai malaikat sujud kabeh ka Nabi Adam. Buareok malaikat sujud, tapi sayang sujud teu katingali kahalangan ku cahaya Rasul. Dipindahkeun ku Allah kana punduk Nabi Adam, malaikat pindah sujudna ka tukang kana punduk Nabi Adam. Syariatna sujud ke Nabi Muhammad, hakikatnya sujud kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya baginda Nabi. Akhirnya Nabi Adam protes minta dipindahkan. Nur Kangjeng Nabi dipindahkan karena curug Nabi Adam. Tolong catat. Terakhir nur Kangjeng Nabi dipindahkan karena curug Nabi Adam. Makanya sampai sekarang curug anak-anak Nabi Adam, curugna orang Sukamana besar wibawanya dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Lamun teu percaya curug gede wibawa cicing di jalan raya sanajan keur kenceng angkot asongkeun curug cicing angkot. Hebat di curug. Bu, saking hebatna curug coba ngagenggeureuhkeun budak make jempol. Ganeng sia. Ganeng. Budak kelas seseurian. Coba lamun make curug, henteu kudu gogorowokan, Pak. Tempelkeun curug kana biwir. Anak pasti diam. Karena kenapa? Telunjuk besar wibawa. Kenapa besar wibawa? Karena telunjuk pernah dijadikan tempat bersandar nur Rasulullah. Napika curug dipakai ku Pak Camat, curug dipakai ku Presiden Jokowi, curug dipakai ku gubernur, sampai curug dipakai ku para mubalik se-Jawa Barat. Can pernah seumur aing jadi mubalik aya nu ceramah make cingir. Bapak-bapak, oh ibu-ibu, ayeuna muludan. Man yati 5 menteri patafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah, pikirkan olehmu ciptaan Allah jangan kau pikirkan zat Allah. Yati 5 menteri, mun ieu menteri kealusan tiap ngangkatkeun alus pasti ngangkatkeun jempol RCTI. Si ahli lalajo. Mun ieu menteri penerangan tiap nerangkeun make curug tu RT, tu RW, tu lurah, tu panitia. Mun ieu menteri keadilan si eta mah tiba bareto di tengah we trikeun pindah-pindah. Mun dia menteri bendahara tukang nyimpen duit sabab imu lamun boga cincin 5 gram sok diselapkeun di dieu teh gablek duit dijual di ka Pandeglang. Mangga. Bere jalan. Kan sina di bawah jalan. Sok mangga. Panitia, maaf ya,
saya sekaligus jadi tukang parkir. Aing nepi ka poho deui teh ka mana ngaji atuh. Ya menteri bendahara, lamun ieu leutik-leutik oge menteri pengontrolan. Menteri tukang ngontrol, Pak. Sabab baheula lamun aya ketok-ketok hayam ku nini sok dicolekkeun tongengkeun colok. Nah, kedeung di endogah. Menteri pengontrolan. Akhirnya Nur Kangjeng Nabi setelah di tubuh Nabi Adam dipindahkan ke Siti Hawa tercinta istrinya. Oleh Siti Hawa dipindahkan ke Numulia. Catat, pernah diam Nur Kangjeng Nabi di tubuh yang mulia Nabi Nuh alaihissalam. Ku Nabi Nuh dipindahkan ke Numulia. Pernah diam Nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ku Nabi Ibrahim dipindahkan ke Nabi Ismail. Ku Nabi Ismail dipindahkan ke Numulia. Anak santri pasti apal. Tanah kolta bi aslabi arbabi sudadi. Pundah pindah Nur Kangjeng Nabi. Tina iga wakasa Numulia. Sampai terakhir Nur Kangjeng Nabi diam di tubuh seorang manusia yang paling mulia di jazirah Arab waktu itu. Ayahanda tercinta Said Abdullah bin Said Abdul Muttalib. Said Abdullah teh jelema pangkasepna di Mekah, Pak. Mun di Cimande mah aing mah gitu. Nah sia jeung nu teu percaya atuh. Lamun dina pawayangan mah Pak Said Abdullah teh Raden Arjuna. Arjuna teh lalaki langit lanang jagat totosane kulit ngandange dewa ngabogaan ajian Sirwenda dan Nurwenda sasta Jin Rayu Ningrat. Kadarat ngauni singa, karawang ngauni buaya, ke langit ngauni garuda, eta mah Arjuna. Tapi Said Abdullah jauh dari Arjuna. Abdullah mah gelarna di Mekah Misbahul Haram, lampunya tanah Mekah. Kenapa disebut lampu tanah Mekah? Dalam tubuhnya ada cahaya Rasul. Kasep, lamun Said Abdullah lempang ka nu poek ngagebrai jadi caang. Sarua kos aing eta. Serius, lamun aing datang ka nu poek jadi caang. Sabab mau baterai handphone aing. Said Abdullah tidak cukup dengan cahaya Rasul yang gelap bisa jadi terang. Catat pemuda yang suka dengan Said Abdullah, nubogoheun ka Said Abdullah bukan 1-2 anak gadis, 200 perawan negara Bani Mahjum berikut Rana yang nini tergila-gila dengan ketampanan Said Abdullah. Makanya Said Abdullah pemuda yang jarang keluar rumah, Pak. Lamun keluar imah diudag-udag we awewe. Lamun aing ka Said Abdullah ngider rumah poe aing. Said Abdullah jarang keluar rumah. Akhirnya singkat cerita Said Abdullah menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita orang Bani Nazar. Gelis kawanti-wanti endak kami nabina gelis bawani ngajadi endalin populasan buki dengan banyak karak ligar tarang tajamen terangan halik ngajebat bakat tumiri panon cerulek intan beri pangomong cungkungkungan buat ngadaun ser demis mantai jelik tuma biri kono tuh betul karuntok sepotong tak terjumah cangkei papanting birat mobil jintak tung diilit tikikir bang tukang capek sakit oke. Said Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Menyebar beritanya Abdullah menikah. Kadengieun ku 200 parawan Bani Mahjum nu barogoheun teh ngadenge Said Abdullah kawin 200 perawan negara Bani Mahjum kaget maut. Maut. Ayat tadi dia Pak budak ngora kawin parawan pararai. Baheula lagi aing keur kawin parawan lain pararai kal atoheun. Alhamdulillah teh si hideung kawin teh udag-udag aing. Ieu mah Said Abdullah kawin 200 parawan mararaot Pak. Anu teu maot sasana gelo. Aya parawan keur dangdan make lipstik betadine. Kunaon neng make dangdan Abdullah tadi liwat sugane liwat deui neng ka taksir neng Abdullah udah menikah dengan siapa? Dengan Aminah. Orang mana? Orang Bani Najjar. Anak siapa? Anak Pak Wahab. Yang bener kelepek paeh. Anu teu paeh gelo. Neng kenapa dangdan? Tadi Abdullah lewat. Siapa tahu pulangnya naksir sama Neng. Abdullah udah menikah. Sama siapa? Aminah. Cantik ke cantik. Kata siapa? Bener. Serius. Jil gelo. Luar biasa. Kenapa demikian? Dalam tubuh Said Abdullah ada cahaya baginda Nabi. Singkat cerita Pak. Nur Kangjeng Nabi ku Said Abdullah pindahkan ke Siti Aminah. Siti Aminah hamil. Lamun cek orang suka mana mareuneuh. Sabulan cumangmang 2 bulan tumalenggang 3 bulan gumulung 4 bulan marupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan ngunyar-ngunyar 8 bulan mungus 8 bulan medal.
Siti Aminah hamilna beda jeung orang Sukamana. Siti Aminah tidak pernah merasakan hepot di waktu hamil. Siti Aminah mah bulan kahiji kadatanganku Nabi Adam alaihi, bulan kedua kadatanganku Nabi Nuh alaihi, bulan katilu kadatanganku Nabi Musa alaihi, bulan keempat kadatanganku Nabi Ibrahim alaihi. Tiap bulan Siti Aminah kadatangan para nabi memberikan kabar gembira tentang datangnya Rasul. Sarua jeung orang Sukamana. Namun keur hamil teh bulan kahiji kadatangan tukang kiridit. Bulan kedua kadatangan ku Bang Emok. Nepi ka dieu Bang Emok nepi. Sia anu nginyeum ka Bang Emok paehna moal kieu Emok. Siti Aminah mah hanya hamil enggak pernah repot Pak. Nyiram ge can pernah, ngidam belum pernah. Beda jeung orang Sukamana lamun nyiram teh ngariweuhkeun sarerea. Batur usum salat berjamaah maghrib pamajikan nyiram ngadat hayang kalapa hejo. Batur mah asup ka masjid salakina tangkal kalapa, batur mah ngeusan salat maghrib salakina ragrag lebih ka paen tangkal kalapa. Masih kene mending hayang kalapa loba tangkalna, ieu kadang-kadang nyiramna rupa-rupa, hayang rujak karpet. Hayang pais tiang listrik atawa kumaha. Masih kene mending eta mah kamari pamajikan aing nyiram anak nu kadua Pak, setengah dua peuting hayang ngolomoh bedug. Masih mending eta mah kamari tatangga aing nyiramna aneh Pak, hayang dahar dicocolkeun kana bujur salaki. Eta unggal nyatu salakina nongeng cocolan bujurna. Pas nongeng teh diusapan ku pamajikan aa ieu teh bujur apa cangkudu. Eta pak bisul 600. Umur 7 bulan wanita hamil makin repot. Siti Aminah enggak pernah. Akhirnya singkat cerita kasep tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijri Masehi, tahunna tahun gajah, menjelang subuh baginda Rasul lahir ke alam dunia. Ulidal habibu wa khudduhu mutawaridu wa nurumi wa janatihi yatawaqqadu. Ulidal habibu wa misluhu la yuladu. Ulidal habibu wa nuruhu yatajadaduhu. Rasul lahir ke alam dunia mendadak jadi gempar. Langit, pintu langit 7 buka semua. Semuanya jadi bercahaya. Surga dibuka 7 pintunya, neraka ditutup 7 pintunya. Lauk nu aya di lautan ti mimiti lauk nu pangleutik nepi lauk nu panggedena muncul ke permukaan menyambut datangnya Rasul. Embe sing berele bebek sing keyepek burung-burung berterbangan gembira. Nepi ka aya ribuan tahun seuneu can pernah pareum disembah oleh Majusi di Persia, Rasul lahir seuneu ngadadak jadi pareum. Tolong catat. Ada berhala di atas Ka'bah. Rasul lahir berjatuhan berhala dalam keadaan sujud. Rasul lahir lain hiji 2 malaikat. Miliaran malaikat turun ke bumi. Sampai gempar tahlilan wa tamjidan wa istighfaro. Semua membacakan tahlil, membacakan tahmid, membacakan istighfar malaikat karena datangnya Rasulullah. Miliaran bidadari turun ke bumi membantu kepesanan Rasul. Siti Asia, Siti Masito, Siti Maryam datang ngebantu persalinannya Rasul. Hadirin, Kangjeng Nabi lahir dalam keadaan sujud. Bari ngangkatkeun pananganna la ilaha illallah. Geus menang nyipatan, geus menang nyepitan. Mengeluarkan harumnya sampai tercium ke negara Yaman. Lahirna di Indonesia, seungitna nepi ka Malaysia. Dan Kangjeng Nabi mengeluarkan cahayanya menembus 7 lapis langit. Hadirin, 3 hari 3 malam Rasulullah masih bayi, tidak bisa ditengok oleh manusia. Karena miliaran bidadari, miliaran malaikat datang di rumahnya Siti Aminah. Pas Akina Abdul Muthalib arek muka pantok, kaget cahaya wungkul ditutup kembali. Setelah 3 hari baru Kangjeng Nabi digendong oleh kakeknya Syed Abdul Muthalib, diselimuti oleh beludru warna biru, ditangkep ku Akina, dibawa ke Ka'bah. Bunga menangis karena bahagia punya cucu kasep ganteng sengit calon nabi. Bapak ge boga incu rebeh jocong lehoan ronghod atoh bapak ge bau deh. Tapi kadang-kadang bapak nage ka anakna bari goreng itu wow pangku Allah yo anak caa pu anak sia anak sia
nepi ka akina ge kadang-kadang incuna naik pangkat, incuna di pangku. Allah, ieu anak raja, anak raja. Bapana ge RT aja. Boro-boro raja. Kangjeng Nabi masih bayi, wangi, harum, mengeluarkan cahaya. Geus menang nyipatan, geus menang nyepitan, bersih tanpa ada darah, dipangku ku Sayyidina Muthalib, dikurlingkeun na Ka'bah, menangis Pak. Shalla alaika Allah ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahil ladzi atoni hadal gulama toibal ardaani. Kangjeng Nabi pertama disusui oleh ibunya Siti Aminah, yang kedua oleh Suwaibatul Aslamiyah, yang ketiga oleh orang Bani Sa'ad Halimatus Sa'diyah. Usia genep tahun Kangjeng Nabi dikembalikan ke ibunya, dibawa jarah ke Kangjeng Nabi, karena Kangjeng Nabi usia 2 bulan dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya, jadi 2 bulan geus jadi yatim Kangjeng Nabi. Akhirnya 6 tahun dibawa jarah ke Yasrib, aya nama Madinah. Pulang dari Madinah aya kampung ngaranna Kampung Abwa bainal Makkah wal Madinah. Ada badai pasir, ibunya sakit, meninggal dunia. 6 tahun Kangjeng Nabi geus teu boga inung, teu boga bapa. Akhirnya diurus oleh kakeknya Said Abdul Muthalib. Tapi sayang seribu sayang, usia Rasul 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. 8 tahun teu inung, teu bawa, teu aki. Akhirnya diurus oleh pamannya Abu Thalib. Usia 25 tahun, Kangjeng Nabi dinikahkan oleh Abu Thalib kepada seorang janda kaya raya, cantik jelita, gelis, beunghar, bager, soleha. Boro-boro Kangjeng Nabi aing ge hayang eta. Gelis, beunghar, solehah, bager, cantik. Siti Khadijah punya anak 6. Usia 40 tahun Kangjeng Nabi diberikan amanah oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Pak, dakwah Rasul bukan seperti haji entis. Datang ka dieu aya mobil liwat. Ayo Kang. Dakwahnya bukan seperti haji entis, datang ka dia dirangkul, datang ka dia disambut, datang ka disuguhan. Kangjeng Nabi usia 40 tahun diutus menjadi nabi. Dakwah di kota Mekah bukan disambut tapi disambit, lain dirangkul tapi dipukul. Kangjeng Nabi dianggap tukang sihir, Kangjeng Nabi difitnah penyebar aliran sesat, Kangjeng Nabi dituduh tukang sihir, Kangjeng Nabi dituduh orang gila, Kangjeng Nabi pernah dibaledogan ku tai onta, Kangjeng Nabi pernah diludahi mukanya, dan Kangjeng Nabi pernah diancam rek dibunuh, dikepung rumahnya. Akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah dakwahnya sukses, datang kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, kembali lagi ke Madinah. Usia 63 tahun leuwih 4 poe, Kangjeng Nabi menembuskan hapas yang terakhir di kota Madinah, di pangkuannya Siti Aisyah. Kangjeng Nabi meninggal dunia. Dunia geus beres roes. Tidak ada yang paling sedih kecuali wafatnya Rasul. Tidak ada banjir air mata kecuali wafatnya Rasul. Tidak ada berduka cita kecuali wafatnya Rasul. Akhirnya Rasul dikebumikan di makam, di kamarnya Siti Aisyah. Nepi ka ayeuna makbaroh Rasul, satu-satunya kuburan para nabi dan Rasul yang jelas, yang sahih hanya satu, kuburannya baginda Rasul di Madinah. Mudah-mudahan ieu kabeh nu ngadengekeun ceramah simkuring, isukan pageto bulan hareup tahun rek datang sadayana sing bisa angkat jarah ka maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam datang ke Asia, Islam datang ke Indonesia, Islam datang ke Pulau Jawa, Islam datang ke Banten, Islam datang ke Sukamana. Asup kana hate ibu-ibu bapak sadayana. Mudah-mudahan napi ka maut urang dikuatkeun iman Islam, ikuatkeun keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah, sehingga lamun orang maut mengucapkan la ilaha illallah. Bu, sebelum saya akhiri, ulah kabubar lamun can ditutup doa. Gagalnya acara sama Pak, mau balik turun nu hadir baralik, nu ngadoa terakhir kieu we sorangan. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging, nu tadi mah tulang. Ulah tulang diletakan, daging digegelan, kulit digeregetan. Rek dibere sumsum baralik. Padahal nu pangeunana mah sumsum. Doa muhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Acara tidak akan pernah sukses kalau tanpa doa. Jadi ibu-ibu ku malaikat mau dicatat milu-milu dan lamun teu milu doa. Mudah-mudahan doa kita malam hari ini diaminkan malaikat dan Rasul. Amin. Ulah wakabalik lamun can ditutup. Ulah wakabalik lamun can ditutup. Nu balik ti heula dileg-leg juri.
Kesel aing sia kudu diancam wae. Sebelum saya akhiri, saya berikan oleh-oleh ke ibu bapak. 2 tahun yang lalu saya pernah umroh, Pak. Saya ketemu dengan ulama besar di Mekah ngaranna Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani. Beliau ulama besar di Rosepah. Kebiasaan saya kalau ketemu ulama besar hanya 2, Pak. 1 minta nasihat agama, yang kedua minta wiridan. Alhamdulillah dibere istighfar. Nyahun aing loba dosa. Saya tanya, ya saya buat apa ini istighfar? Beliau menjawab, lamun jelema maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Sakali deui, lamun jelema maca istighfar yang diberikan oleh Said Ahmad, dosa naon dihampura, dosa sagede naon dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Malam hari ini istighfarna rek dibikeun ka orang Sukamana. Siap? Amalkeun geus magrib 3 balik, Pak. Geus subuh 3 balik. Lamun teu sanggup geus magrib 3 balik. Lamun masih kena sanggup 3 balik geus magrib sabalik. Sanggup keneh wae memeh hees we, daripada nyonyo handphone memeh hees baca sabalik. Masih kena sanggup kumaha sia we teh. Diamalkeun heuk teu kajian make aing nu riweuh atuh. Nu penting mah saya kasih, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Sok tuturkeun nu hayang istighfarna tuturkeun, bisa diamalkan dan bisa menghasilkan semua maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Sakali deui supaya apal. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Urang nazomkeun. Budak santri ngapalkeun Alfiyah Ibnu Malik 1002 bet, lamun dinazomkeun mah apal. Ayo urang nazomkeun. Siirannya karangan saya pribadi. Urang aminan nanti. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. 2 kali. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Angkatkan pandanganna, aminan doa abdi. Ya Allah Gusti, amin. Abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa. Jantenkeun abdi jalmi bahagia, bahagia dunia jeung akhiratna. Jantenkeun abdi jalmi bahagia, bahagia dunia jeung akhiratna. Istighfar. Astag Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Sakali deui. Astag Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Tarikeun suarana. Astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Ya Allah Rabbi
abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka nabi jeung ka ulama jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka agama. Istighfar. Astag Robiya Sakur Robiya Sobur Robiya Sakur Robiya Sobur Sobur astag Robiya Gofur min kulli gurur astag Robiya Gofur min kulli gurur ya Allah ya Rabb ya ilahi lindungi abdi ku rahmat Gusti jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi. Astagfirullah. Robiya Sakur Sobur astag Robiya Gofur min kulli gurur astag Robiya Gofur min kulli angkatkeun pandanganna di mana saya menyebutkan lafaz ya Allah tungkulkeun sirah pereumkeun panon nusukkeun hate sadayana ngadoa masing-masing nu boga masalah bejakeun nu boga kanyeri bejakeun nu boga karieuh bejakeun nu boga cita-cita bejakeun nu boga panyakit bejakeun nu boga dosa bejakeun insyaallah malam hari ini doa orang diaminin ku malaikat dan rasul. Mudah-mudahan Allah membukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita. Mudah-mudahan doa malam hari ini menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma gfirli nu pernah boga dosa ka inung bapa inget-inget di dosana nu pernah nyentak ka inung bapa inget-inget di dosana nu pernah nyelakakeun inung bapa inget-inget di kalakuanana nu pernah durhaka kepada orang tua inget-inget di durakana ridallah biridul walidaini karidoan Allah tergantung karidoan nu jadi inung bapa sanajan penting dipake tahajud berang dipake puasa mau ngahaji tiap tahun umroh tiap bulan sodakona miliaran pengajian teureun-eureun tapi berani menyakiti hati orang tua demi Allah 7 pintu surga ditutup oleh Allah hadirin. Ingat-ingat di dosa nasab. Malaikat dan Rasul menyaksikan. Bayangkan penting ieu orang keur nangkep inung bapa orang bari minta hampura. Mudah-mudahan membayangkan memeluk kedua orang tua menjadi penebus dosa-dosa orang ka inung bapa. Ucapkan doa nu khusyuk. Mungkin doa penting ieu nu ngancurkeun dosa-dosa urang. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati maulidi nabi bi barakati syahri maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah. Mangga ngadoa masing-masing khusyukan hatinya malaikat dan rasul mengaminkan doa kita mudah-mudahan inung bapa orang hadir penting ieu nangtung hareupeun urang bari ngangkatkeun pandangan nguragkeun cai panon ngucapkeun amin amin amin
karena bangga ningali anakna bisa ngadoa khusyuk adapun Allah. Ya Allah, mangga sing khusyuk. Ya Allah, kabulkeun doa jamaah sadayana ya Allah. Ya Allah, ijabah doa sadayana ya Allah. Ya Allah, hasilkan maksud sadayana ya Allah. Ya Allah, hampura dosa nu hadir petik ya Allah. Ya Allah, terima acara malam hari ini ya Allah. Jadikan satu amal kebaikan. Bismillah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya ajid ya ghafari rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakeun Fatihah khusus untuk orang tua kita nu aya keneh panjang umur, notos teu aya keng rahmat dan dalam kubur. Mudah-mudahan surat Fatihah yang khusyuk jadi kado terindah buat orang tua kita. Ala hadinnya wa kullu niyatin sholila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wali walidaya amin. Qabul. Hatur nuhun ka sadayana bobot sapanon carang sapakan engkok sembah ngijing sila andung kandungan lair aisan leuleus jejil liat talewat pangyon timbang taraju sakitu nu kapisanggem kirang jelangkung nyunapunten kirang nabodo simkuring langkungna izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu kampung jadi kampung yang barokah dan Allah wa yakum azmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi